Ta eta pas harita bapak dibetot ku tetangga kumaha ceritana teh kok bisa katileukeub kitu aing mah. Ho coba kumaha coba. Ho. Ho cengguluntur terus. Ho. 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 Oh suku bapak eta ngejebros gitu. Oh. Lanjut untung di leungeun eta ku tetangga. Alhamdulillah nya lamun teu katekap mah ka mana eta? Palit, Bapak palit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya ada di Posko Relawan Banten. Kebetulan saya bersama ibu dan bapak dari warga kampung Cigobang. Nah guys, kebetulan ini ada agak sedikit menarik ceritanya karena memang si bapak ini hampir saja kebawa palit oleh apa Pak? Oleh cai Pak ya? Oleh cai batu. Orang langsung baik supaya ceritanya menarik. Kita langsung aja kepada si bapak. Dengan bapak siapa Pak? Sarpin. Pak, pas waktu itu gimana Pak kejadiannya Pak? Jam 4 nih. Oh, waktu keur bapak kejadian di ditu kumaha Sunda pe burung Sunda. Kejadianna Bapak jam 3 pas ieu nan kera cai gedenanya. Aju ai kejadian nama jam 7. Jam 7 tos ieu tos siang gitu. Jam 7 pan eta bapak ieu mah aya abdi mah nya di dapur wae nempokeun tina dapur. Ai bapak mah kedukaan tanah jeung batu jeung itu jeung anak tuh. Cai di dinya solokan. Oh, batu. Eta batu raragak ti luhur kitu. Pan luhur Bapak kalbah eta. Ti luhur gunung eta. Ka hareup imah. Terus ada asal gede kurang bokerkeun kitu cai supaya geser ke belah ulah ka imah. Gitu Bapak. Cai ngogoloyor eta. Ampul-ampulan kumaha? Ampul Bapak eta cai ka ieu ngadep imah gitu. Kalau pan abdi mah eta imahna sempit jalan gitu, jalan anu tadina beko. Oh. Nah beko. Tapi eta berarti imah warga nu lain beunang eta ku urugan eta henteu. Henteu. Ngan ieu bang palbadinya mah Bapak henteu teu aya anu ai tetap korban mah teu aya. Eta mah imah kitunya teu aya bebladinya mah. Eta berarti batu anu arurug eta batu laletik apa batu gelede? Ieu Bapak enak ge aya ge itu ge pandieu ge. Kuari ge aya keneh. Iya. Aja eta ge bahan-bahan pitayun anu neuk ditarika ieu ka pasar kitu nya Pak. Eta di palang-palang kitu meutenan cai ngajagaan cai ka eta balokan gitu. Ulah ka imah. Ta eta pas harita bapak dibetot ku tetangga kumaha ceritana teh kok bisa katileukeub kitu aing mah. Ho coba kumaha coba. Ho. Ho cengguluntur terus. Ho. 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 Oh suku bapak eta ngejebros gitu. Oh. Lanjut untung di leungeun eta ku tetangga. Alhamdulillah nya lamun teu katekap mah ka mana eta? Palit Bapak palit cai teu ka urang ge Mas Bajar maneh disolokannya Bapak. Hooh. Eta urang nyebrang ka tetangga ka imah tetangga teu bisa ka tetangga oge ti pipir urang bisa berangkat ke salakina gitu. Oh. Berangkat ke salakina. Sakumaha cai kitu rosana? Iya Bapak. Jero di hareup imah. Itu pan anak jajari jeugan. Oh. Gitu, anak jajari jeugan eta mah. Teu bisa nyebrang. Masya Iya Allah. da hareupeun imah. Laju eta nangguan saat heula tuh kumaha di jero imah bae berarti? Di jero imah bae dana ieu nya di jero imah oge Bapak dina keramik ieu mana di abinya. Bijil sumurna lain di mana? Lain di solokan eta mah bijilna cai herang burnal. Eta ge nanya. Kumaha emang di jero imah? Jero imah Bapak. Bijir cai. Bijil cai. Ho, oh iyalah keramik itu lah nya. Aya cai. Tapi herang caina. Herang eta Bapak teu kirim teu lain. Aya di luar mah pan koruh. Heeh. Tama herang. Herang. Sibet kieu tapa abdi oge di imahnya. Oh.
di ieuan kitu teh diurusan enak oge haju kasur ge kakeum bapak di jero ieu mah urang mah sabenerna bae nya bapaknya. Oh. Enak Masya Allah. kasur atuh. Laju eta ti jam 7 kan eta cai gede. Laju saat-saatna rada jam baraha eta lah. Jam barangna Ada orang jemput. ya urang ieuna tak 11 asana Pak. Saat saya. Oh, kebelnya? Heeh. Lampu meungeus paeh we eta mah. Oh, baik. Eta ge konsumennya Pak cenah. Para reuman cenah eta konsumen cenah pegat kabel sentral cenah. Ocek saha? Kita batur gitu. Ocek tetangga, pareuman eta cenah cetrekan teh nya dina KWH. KWH na cenah para reuman cenah kabel sentral cenah pegat. Jadi urang mah. Ya Allah. Eta tiluan bae emak, bapak jeung anak. Atuh pan tetangga ditonggoh deui. Tonggoh sarua Pak. Kerjasama kieu tonggoh eta. Kan tonggohnya eta selokan. Tapi eta alhamdulillah mah batu eta teu ka imah nya ninggang nya. Di kita bae pake ieu bae asal aya gusur kitu nya Pak. Pake ieu kayu Didorong gitu lah dipindahkeun. Nah, kena kesan dalam cai. Masya Allah. Ya Bapak macam tadi tuh nya. Encan kayak agena nangguan putrana Pak Edi tang kelilingna. Eta kampung Cigobang desana Banjar Banjarsari apa Banjar Irigasi? Banjarsari desana kecamatan Lebak Gedong maknya. Berarti di jam 7 eta cai ngaguruhna sampai jam 11. Laju tidinya bapak teh langsung ngungsi henteu. Henteu dirinya bae. Di imah bae. Atuh batur ngadenge ngungsi meureun. Atuh can, anu can batur oge. Oh. Eta oge hayu cenah urang-urang ngungsi di jam 4, Pak. Heeh. Hayu cenah urang ngungsi di tonggo soalna cenah di tonggo peserta di mana di impresnya. Urang ka tonggo kadinya ka impres batur tadi geus nangis di impres geus penuh gitu. Hayu kadinya geus teu arayam ka tonggo kadinya kalau. Ajun nuturkeun batur. Bapak poe naon keur ka dieu lah ngungsina? Inget teu? Oh, kermus tadi itu mereka. Si tadi tuh mah tu tadi na Bapak abi mah jangan teu tanya ku. Anak ditayang diceulek saheula. Oh, kadi itu diteang. Tapi ditu diceulek sanya. Garawan deui kitu asal gara hujan atuh gara-gara kata ngajar sisi majungkrang. lain jungkrang Bapak eta geus aya nu korban setuju ieu nu Innalillahi ya Allah. Eta diceulek saoge kitu asal geus aya gerimisna hujan. Atuh selang kan ieu kitu. Abring-abringan bae teh sakampung. Ka masjid ka majelis Pak eta diceulek saoge. Iya kami tadi nanti diceulek saheula tapi kitu jam melang ka imah kamari bapaknya. Heula ka dieu nya hadekeun segala pangaboga urang, hadekeun dirinya mungsi. Aya kitu anak ti Cikaak ti ditu ti Rangkas Neang. Kadi itu. Heeh, kadi itu ka pangungsian kamari. Ini urang cenah kadinya bae aing teu ka Banjar tiba-tiba ka mana ka Cikaak. Ku anak-anak. Eta hari kabaraha eta keur poenan eta? Atuh eta Bapak. Rebo kejadian, Kemis. Ngeusapet. Oh, Sabtunya. Berarti Sabtu. Berarti pepoekan beta abah kabehan sakeluarga di imah mah nya. Lampu Bapak teu aya di make lilin karena ke jam 10 lilin 3 bel mah geus eueuh. Nek nyangu nyuluh ge beus. Heeh, gitu. Oh. Tapi emam eta, maksudna manggih emam. Emamna mah emam. Ngan kitulah nya ngaranna ge urang. Yang penting mah bertahan. Tapi kunaon teu langsung ngungsi, langsung der gitu. Ka mana Bapak? Atuh langsung ka dieu lah ka handap. Atuh kan jalan Bapak. Oh sieun nya. Jalan. Insyaallah. Jadi kamari urang putana kabehan oge lain ku cenah bandal. Cenah ngalawan ka pangurus ngegekapan Bapak ieu mah abdi sampai nama cenah karalas kepala sebenang di diana, sebenang diurus, sebenang di harunyaan. Pan lain kitu Bapak eta cara teh mah saralieun di jalan. Kan aya nu mawa aya nu mawa gakeun. Oh, pisieunnan lah nya pisieunneun neuleuh-neuleuhna ge urupna ge gunungna. Eta berarti Pak gunungna ngaranna di dinya lamun di Cigobang Cigobang Kampung tadi Cibanung.
anu pakai munsi. Lain gunung anu urugna gunung naon di dinya eta? Pasir Tenjo. Pasir Tenjo. Oh eta mah gunung Pasir Tenjo. Ieu mah pasir nan kah? Pasir Cara. Pasir Cara anu aya impresan. Oh, impres ge eueuh urug. Untuk nyamangan letak sawah. Ai cai mah tidinya pati jalan bengkok kadinya. Oh berarti eta mah lain gunung di eta mah gunung di Buri mah bae eta mah nya panya. Gunung di daerah dinya kitu. Aya nama anu ngambusna Cigo Banggirang Gunung Pasir Tenjo, Pak. Oh, anu eta nu 7 imah eta urug eta. Anu mah eta mah nu 7 imah. Anu 7 imah mah di Cileuksa. Oh Cileuksa eta. Cenah Cigobang Girang teu aya cenah sami. Heeh, eta Cigo Banggirang anu Parajasa. Anu Parajasa kan eta mah cenah sakampung cenah nya, Mak. Anu ieu mah muka eta anu kamari meninggal. Lain deui ieu, lain deui lembur babakan lah kitu. Oh. Eta anu kamari lain meninggalnya 5. Teu aya bae rumahna eta teu katinggalinya, katutup taneuhnya. Anu Cigobang Girna Cigobang Girang mah nya. Jadi sabarang mah. Ai sabrang mah alhamdulillah Bapak kitu. Sabrang mah. Sabrang mah ieu mah impres. Cai cao ge. Ngabeko meureun ngageder digederkeun ku bekonya jalan jerempu da sabarang ulik halodong. Cai teh mah pai jalan. Oh, bener gitu mah nya. Oh, insyaallah bae. Hujan ngecerak bae cenah mah nya, ti jam 3 eta nya. Kan Bapak sok mah beunang nyici-nyicikeun si hujan teh ureureuna. Eta ti jam 3 teh ngecerak mah terus eureun. Reureuh geus terus ieu bae. Reureuh sakedeung Bapak eta Leutik. sugan teh mah geus sampan dia abahna itu si dedenya geus salin. Eta mah eta jigure bae uruh deui bae. Du eta deui bae. Pajar guludug cenah ge nya, horeng mah longsor. Berarti ngabeledug eta nya doang namanya. Ngabeledug. Sugan teh kitu, naon cara urang mah meludug kitu nya 2 kali ngabeledug. Memang longsorna. Masya Alhamdulillah nama ibadah di mau nan bapak impres nanya sabrang alhamdulillah itu nama paling aya nu kabetot kitu Pak. Aju anu katimun mah katim lag ieu na ieu na tonggongna tapi udah teu Pak. Ayo urus sa intal nama ku. Ya mudah-mudahan turunan on dimanya, mudah-mudahan gerak ieu lah. Ini di posko Pokja Relawan Banten ya. Emak sana Mina? Hah? Rani, Marani. Aya abdi mah kan imah nama barang jual ti dieu aya tah. Barang jual ti Nyiru di tanjakan sekali. Oh. Di aya jambu. Eta pan boleh ditunung uruk. Eta lebakeun ieu. Eta mah lamun tanya leser ka dieu mah urukna kana manggu geus bapak kebetot deui. Oh, alhamdulillah bapak ge kebetotnya. Eta kok bener keur meroseur warga di dinya kitu nya tetangganya. Ngeta-ngetakeun batu, gotong royong. Dia alhamdulillah nama terat gitu. Urang selamat. Amin, alhamdulillah manya. Itu saja guys ceritanya. Silahkan artinya buat ini aja apa namanya biar teman-teman pada tahu juga bahwa kejadian longsor yang ada di daerah Kabupaten Lebak ternyata memang di gunung-gunung kecil Pak ya yang ada di perkampungan ya gitu. Jadi karena memang posisi rumahnya juga di belakang rumah itu adalah gunung tebing. Tebingan. Kurut beko Pak. Oh kurut beko. Eta beko atau kurut naon tadi nak itu? Jalan Pak jalan. Oh nyen jalannya. Oh nu uruk eta berarti kurut ngabeko. Oh jadi lain longsor gunung lain. Anu di Cigobang mah. Di cicingan koko kami mah. Oh anu mama. Itu mah tuh longsor. Anu du Cigobang Girang mah longsor eta mah nyana. Di gunung. Oke. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Mohon doanya selalu untuk semuanya.